Ayeuna waktosna CLBK cari talieur batik kesel. Wah hadir. Makhluk naon ngagegel tempat ieu teh, Bah? Oh, numutkeun penerawangan Mbah mah ieu teh sejenis kuntil anak. Ini gambarna aya dua rupa. Nah, kuntilanakna aya dua, Mbah. Lain aya dua, tapi eta tak keneh. Kan bedana dina buukna. Oh, nya we. We tama keriting, nu ieu mah lurus. Nah, bisa kitunya, Mbah. Yo, bisi teh nyaho mah. Ieu anu keriting digambar samemeh indit ka salon. Tah, ari anu buukna lurus mah digambar sanggeus balik di salon. Tas diri bonding cenah ieu teh. Ya, wae. Cek, kopi hiji sabaraha? Bade nu panas atawa nu tiis, Cet? Nu panas sabaraha tah, Cek? Upami nu panas mah 2.000, Cet. Oh, ari nu tiis sabaraha tah? Tah, pami nu tiis 5.000. Lah, nah gening meni leuwih mahal nu tiis. Ih, nya atuh, da jarang ari nu tiis mah. Nya atuh pang ninyuhkeun nu panas we hiji, Cek. Beberapa menit kemudian. Mangga, ieu kopina, Cet. Wah, nyaan si Encep hebat euy pangabisana. Eta kopi sakitu panasna kuat ka sasea kitu. Gugur ti mana, Cet? Lain hebat, Cek. Alah, tong sok papaehan ieu. Pan eta kopi gening sakitu panasna ku Encep mah meuni teu karasa. Ye, Cek, kuring ngan boga duitna 2.000 perak. Mata ku kuring buru-buru eta kopi dibeakeun. Bisi kaburu tiis, panu tiis mah 5.000 atuh. Ya, wae. Tatang, Midun, jeung Aman, kadarieu. Aya naon, Bu? Kieu, pan maraneh teh geus 2 tahun di Ubaran. Tah, ayeuna dek dipeunteun, mun lulus bisa balik ka imah. Kumaha siap? Siap, Bu Dokter. Pertanyaanna kieu. Mun maraneh keur aya di padang pasir nu kacida panasna, kira-kira barang naon nu bakal dibawa sangkan teu kapanasan? Kuring mah dek mau payung we Bu Dokter. Nah, payung. Pan mun panas tinggal dibuka we, tuluy dipake mayungan. Wah, bener euy, lulus. Ari maneh ama rek mawa naon tah? Abdi mah bade nyana koran we Bu Dokter. Nah, koran. Pan upami kepanasan nya kantun diangge nutupan mastaka. Oh, bisa oge. Lulus. Ari maneh tatang? Kuring mah mawa eta we dok. Panto mobil. Nah, abad mawa panto mobil. Cikan kumaha tah? Dokter mah payah yo. Nya tuh dok. Pan mun panas tinggal turunkeun we kacana. Be, teu lulus maneh mah. Ya, wae. Hei anak-anak, ibu bade tumaros ka sadayana. Cing, saha anu terang ngacungnya. Nuhun, Bu. Kinten-kinten, ibu kangge lancingan lebet warna naon ayeuna? Bodasnya, Bu. Sanes. Hidung atuh. Komo. Sarnes eta mah. Terus warna naon atuh, Bu, ari sadayana sanes mah? Pokona mah sadayana lepat anu leres mah ibu teu kangge lancingan lebet barudak ayeuna teh. Ya, wae. Pak, cikanang. Cukugur. Aduh, punten Bu, angkotna tos pinu. Atuh Pak, tiasa teh digeser-geser sakedik abdi rusuh ieu teh. Kerasa teu Bu ku abdi dipangkon. Mohon atuh wios lah da caket abdi mah paling 5 menitan oge dugi da. Waktos di perjalanan. Dupi ibu dokternya. Sumuhun, nah gening beterang. Tidak mohon Kang Sewe Bu bau obat. Oh, pasti bapak ge tukang bengkelnya. Oh nya. Nah gini ibu ge beterang. Muhun, ieu karaos dongkrakna tos nae. Ya, wae. Mang, si Odo itu keur marahin kartu daruwitan. Lu bener sia. Nyaan tuh Mang, disaung. Rasakeun disiksa si aku aing mah gerakeh mun papangi. Tapi udah menang Mang. Malahan mah keur Mang oge geus pangmeulikeun rokok tuh sabungkus. Oh, hutan? Ari kitu mah bejakeun nya kasih Odoy 2 bungkus kitu meuli rokok teh. Ya, wae.
CLBK, Carita Lieur Batik Kesel.